Sebelum memperkenalkan diri, ada 2 anggota yang berhalangan hadir. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai tentang bencana alam. Di sini kami memperkenalkan diri. Nama Abdi, Zafira Hamzati sebagai narasumber. Nama Abdi Afifa Kamila sebagai wawancara. Nama Abdi Putri Nuraini sebagai wawancara. Naon ancaman bencana anu pangawona di wilayah urang ayeuna? Ayeuna urang kedah pisan waspada kena banjir sareng taunna urung akibat cuaca anu ekstrim. Naha warga dilarang ngarepkeun caah taunan. Margi debit cae teh sase diprediksi tiasa wae jauh lakung ageng sareng lakung bahaya tibatan taunan satu cana. Barang naon anu pangpentingnya kedah disiapkan di bumi? Tasiaga bencana anu usuna dokumen penting ubah-ubaran sareng lampu santer. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.